Gusti Allah Maha Kawasa Allah. Madak naon anu terjadi ka diri urang apa aya di luar gerak Allah malah aya. Anu terjadi ka diri urang teh teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Lamun urang geus bisa jadi wali. Tah, beratna jadi wali teh urang teh menghayati kudrat iradat Allah. Aya nu kaluar ti kudrat iradat Allah, mal aya ulah kahayang urang kudu kahayang kudrat iradat Allah. Ketika orang salat, ya Allah ya Rabb, perintah Allah ulah kahayang urang. Allah merintah salat. Wudulah urang, perintah Allah ulah kahayang nafsu urang. Geus kulantaran asa perintah Allah sesuaikeun jeung perintah Allah. Cara wuduna kumaha? Berangkatna ka masjid. Deka Allah, cak Allah, emang sia deka Allah, deka aing, emang aing aya di masjid lain. Gusti merentah. Kita berjamaah. Ketika orang takbir teh karasa diperintah ku Allah. Allahu Akbar, lain kahayang nafsu urang. Urang maca Fatihah ieu atas perintah Allah, iradat Allah jeung kudrat ku urang diamati, dihayati. Kebal ternyata sesuai jeung kudrat iradat Allah. Urang seakan-akan teh dibawa ku iradat Allah ka mana bae. Kaluar tina nafsu urang, wali ngaranna. Nikmat bakal datang salat pos kitu. Nu teu nikmat teh kahayang nafsu urang. Lamun salat hayang nafsu urang mah nikmat eta mah jauh ka Allah. Komo nu salat teh kieu mah. Weh ka mana? Di kondangan. Tuan aing salat. Allahu Akbar. Cepet amat jempingkeun ku aing. Cek cenah enduro meureun. Ya Allah ya. Tuh. Menghayati kudrat iradat Allah. Parenganan ketika orang tahiyat, ieu teh perintah Allah, iradat Allah dirasakeun ku urang jeung kekuasaan Allah teu kaluar. Naon nu datang ka urang teh seperti kitu ka reungit-reungit datang ka urang, eta teh lain kahayang reungit, gerak Allah. Urang dagang untung gerak Allah, urang dagang rugi gerak Allah, urang ditipu gerak Allah. Urang kasep kawin jeung nu galis gerak Allah, urang kasep kawin jeung nu jore iradat Allah. Tuh siapa sok ajut teu narima. Mantap bandingan urang kasep kawin jeung nu jore atau maning urang jore kawin jeung nu galis banding mana? Ayo sia. Urang kasep tapi pabajikan joben. Urangna jore mun ngaca urang lagi teresep. Oh ieu sakurang mah kareta perang ieu mah ya. Tapi pabajikan galis maning mana? Uyang sia. Uyang sapopoe urang jore. Sanajan mamajikan geulis tapi urangna jore. Asal ngaca iki amat ya aing. Geus ulah jaritakeun milih tah manggeus kabeh ge nang Allah kumaha diberena bae sakieu nikmati ku urang. Geus bae alhamdulillah bersyukurlah ka Allah. Kangjeng Nabi peuting teh panjang, ulah disempitkeun peuting teh ku hees ka Kangjeng Nabi. Kunaon ngarasa sempit lantaran diheesan, peuting teh nyaho peuting. Terasa pendek amat padahal panjang 12 jam peuting. Ku pendek diheeskeun ku maneh. Berang cang kurang kadelan ulah dipekan ku dosa cak Kangjeng Nabi. Cangkeun berang jeung peuting. Udang maneh ti peuting saat batur lelapees urang mah hudang bebejakan nu bogana. Bebejakan nu bogana mah teu kudu ngomong ngaraweco cukup bae di jero kolbu lantaran kolbu mah mahalun nazri tempat deuleuan Allah. Geus ketika urang bebeja ka Gusti Allah ya Rabb, saat batur lelap abdi hudang nu mentak hudang abdi endek unjukan ka Gusti hiji abdi bebeja bahwa abdi teh loba dosa lain bae nu tadi keur beurang bahkan minggu kamari bulan kamari sami me ieu oge taun-taunan hirup abdi teh mata abdi celi abdi sungut abdi kabeh pinu ku dosa ayeuna Gusti abdi dek minta hampura. Sanggeus abdi minta hampura Gusti, Gusti mah maha uninga ka hate abdi. Abdi teh loba kabutuh Gusti. Di sekedar ieu teh geuninganan batur teh geus rada lumayan dina kahirupanana.
abdi teh tumbung eleh Gusti ja Gusti pamahakaya hiji menta hampura kadua menta dibere maju abdi dagang abdi usaha abdi hayang supaya tentrem ibadah abdi ka Gusti Gusti maha uninga warung abdi Gusti panggedeankeun bebeja ka Allah bebeja sok garage sok bebeja tani abdi supaya dibaguskeun Gusti perdagangan abdi supaya dilancarkeun Gusti teu deui bakal pamuntahanna diwal ke Gusti abdi percaya Gusti teh maha sagala-galana saat batur hararees abdi mah hudang teh bebejana ka Gusti bae nu katilu Gusti beuh abdi teu kuat deuleu urang Karawang masyaallah abdi mah karunya kaya timna boga yatim dua beuh karunya jasa pan aidek mere yatimna doang sok suuzon hari mere indungna bae geus karuh Gusti asa kadeudeuleukeun bae di kelopak mata yatim kos itulah Gusti pangeran abdi turuhkeun nabi kucurkeun nabi limpahkeun ka abdi sadaya sobron kekuatan tahan uji kasabaran ketika ancaman-ancaman Fir'aun dilaksanakan ka kami wa tawaffana muslimin jeung abdi mamaotan ku Gusti bari kaayaan pasrah ka Gusti ieu hese ge urang pasrah nu mantek jelema diangkat jadi wali pasrah ka Allah na 100% satungtung can pasrah ka Allah kajenting zikir bae maca sholawat bae naon bae ibadat tahajud datang ka bariru harideung tarang can pasrah ka Allah moal diangkat jadi wali pasrah 100% ka Allah pasrah eta diangkat jadi wali dibere urang sehat pasrah ja sehat teh nu Gusti nyangakeun sadaya-daya abdi mah teu ngaku sehat teh nu Gusti ku abdi bade disyukuri sehat teh bade digunakeun sakumaha parentah Gusti pasrah ka Gusti ketika Gusti mere muriang atuh Gusti ja muriang ge ti Gusti eueuh hiji panyakit lamun lain ti Gusti adapun jelema mangan saukur subab-sabab kadaharan subab-sabab cuaca dengan sakadar subab-sabab jakadaran nu Gusti inuman anu Gusti cuaca teh nu Gusti maka tu abdi ku ari dibere muriang abdi nu Gusti panyakit nu Gusti dientepkeun ka abdi anu Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ieu gering teh ku abdi dipasrahkeun ka Gusti keur ngaji mah bener kakarak dibere sales bae skutu takut teteh urang usaha kuari dibere maju nyangakeun sadaya-daya Gusti ieu harta janu Gusti abdi teh nu Gusti dilindeukeun harta ku Gusti ka abdi teh kuari keur aya dina nikmat harta mangga ku abdi maka ku abdi rek disangakeun ka Gusti sesuai jeung parentah Gusti moal ku abdi dipake maksiat menang 2 bulan kemudian bangkrut usahana abdi ti Gusti dagang ge tanagana ti Gusti kanyaho abdi ti Gusti relasi-relasi ti Gusti sagala rupa ge jadi gerakeun ku Gusti kuari relasi teh daek meuli ka abdi bos teh daek ngaluarkeun barang ka abdi padahal mah duit aya di abdi sagala rupa aya di abdi tapi eueuh kesempatan ieu teh nang Gusti deui boro-boro bos ngaluarkeun barang nu aya ge dibawaan ku batur ludes kabeh rugi nyangakeun sadaya-daya ka Gusti dukun moal maju lamun pasrah ke dukun moal maju pasrah jasa Gusti abdi boga kabogo geus sataun abdi bebenean jeung manehanana geus aya janji setia sehidup semati abdi teh geus janji ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak tapi ternyata Gusti aya cocodot
bebene abdi dibawa ku cocodot jangakeun sadaya-daya abdi nu Gusti itu bebene abdi nu Gusti cocodot ge nu Gusti mangga abdi madak neangan gantina bae jayakeun urang Lampung putih gelis sanajan galak pasrah ka Gusti guys masyaallah waduh pasrah gitu. Nah, eta keur carita-carita kos kitu tah. Kuari salat, pasrah. Urang hese pasrah kan. Urang maya nangtung teh, urang mamaksakeun. Ruku maksakeun lain pasrah. Sujud ge urang mamaksakeun lain pasrah. Babacaan ge urang mamaksakeun lain pasrah. Oh, mau boga janji mah. Urang salat magrib baju ditungguan ku jelema, tungguan ulah Gusti aing rek salat teh ke pangeran. Soalnya Allahu Akbar, Assalamualaikum, siap. Kita sholat kos gitu jasa. Enggak sholat, gas. Cepat amat jumping kan. Eta lain pasrah. Nah, timimiti wuduna pasrah ka Allah abdi nu Gusti gerak nu Gusti cai nu Gusti ngocorna ge ku Gusti kuari abdi wudu titah ku Gusti teu aya nu abdian sadayana ge nu Gusti pasrah lain sungut teh beukeun nyaritakeun rasa pasrah abeh urang bisa mulai beres ngala wudu terus orang make baju Gusti dititahna ge katuh heula tayamun ngaranna ngasupkeun bajuna ge katuh heula terus kenca terus dikacingkeun ku urang ieu make baju teh Gusti karena Gusti lain karena sasaha anu intina mah ieu teh nutupan aurat deka Gusti. Adapun urusan aurat nama sakadar baina surah wa rukbah tapi kadia nama tambahan ku adab abdi teh jore jaaya baju teh lamun sakadar baju nu biasa bae mah ieu baju ti Gusti deuk ka Gusti keun teu hayang kadeuleu ku sasangan ku Gusti beja pamere Gusti masyaallah ake samping gitu keneh berangkat orang abdi dek menuju masjid padahal mah ibadah ka Gusti mah teu kudu di masjid ja Gusti mah di mamana ge aya tapi pan aya parentah Gusti di masjid mah bisa berjamaah maka abdi teh ieu lempang teh di jero parentah Gusti lantaran dek ngaharep ka Gusti melalui berjamaah geus di jalan aja tungku di imah deka masjid teh sangkilang aya zimba ge teu kadeuleu urang kecuali susuna gede siapa kitu bae sih pasrahna setengah-setengah untuk ngamande ka masjid nala susu ngajebleh atuh tahiyatna ge lain asyhadu alla ilaha illallah nunjuk ka Allah orangan ingat ka susu gejebleh teu beres ulah lu baleul lu akliat Allah pereu datang ke masjid pasrah urang belajar pasrah teh hese belajar pasrah hese lamun urang geus bisa belajar pasrah leuleus awakna awak leuleus pasrah teh leuleus sebab nu pasrah mah kan leuleus nu pasrah mah leuleus embe deuk dipencit pasrah leuleus tapi embe deuk dipencit berontak bo dicekelan kuduan ku tiluan kopatan ge wese eta berontak ngaranna tapi lamun pasrah leuleus urang be contoh urang lamun pasrah leuleus ka Allah leuleus geus atuh urang ku ari manangtung Gusti masjid nu Gusti nangtungna ge ieu teh ti Gusti Gusti mah maha uning aja abdi teh ciptaan Gusti dilempangkeun ge ku Gusti ditangtungkeun teh ku ari di dieu ku Gusti teu kudu bebeja sabenerna mah ka Gusti Gusti mah maha uninga nu mantak Muhammadiyah mah langsung Allahu Akbar Wahabi mah langsung Allahu Akbar salah henteu
Teu salah Muhammadiyah teu make usuli teu salah. Langsung aja Allah mah nyahuan dia Allahu Akbar. Mantep Muhammadiyah hebat. Asana sia jadi Muhammadiyah kabeh. Wahabi Allahu Akbar. Kok urang mamake usuli tamrina ieu teh ngalempengkeun hate. Aing geus lempeng mah ka hate ulah usuli. Dilempengkeun hate teh menghadap ka Gusti Allah. Besi ngolembar diusolikeun. Sholli fardhul maghribi salasa rakaat. Usah kitu usoli geus kan salah. Pungu maghrib sholli fardhu subhi. Aduh, tinggal anak nanut ngamakmumpan subuh sih. Azana kunut engke ya. Kan ini maghrib. Toel mun anak mah. Bah. Salah lain subuh maghrib bah. Abah ieu keur puyeng. Emang kunaon bah? Utang. Ka bawa ka salat. Tuh. Sholli fardhul maghribi salasa rakaat. Mustaqim. Padahal teh kudu dibejaan atuh Gusti. Urang di dinya ge nang Allah, leumpang nang Allah, nangtung nang Allah. Ngan urang. Nah, Allah mandeleukeun urang teh asa didelekeun. Allah menyawan urang teh asa dikajahokeun. Allah mangadenge urang teh asa didengekeun supaya boga asa, rasa. Mantep kan? Allahu Akbar. Nemah biasa. Bakal kebal salat ge. Ku nemah mah. Sebab Allah na aya keur ngagerakeun urang, keur nelekeun urang. Atuh urang nikmat jeung pangeran. Mulai cara tadi salat tungguan. Sholli Allahu Akbar. Gari maghrib dolin, loh. Dolin, loh. Dolin, loh. Baik, dolin. Beres. Teu asa jeung Allah teh salat kos kitu. Instruksi Gusti Allah. Perangan musyrikin kafirin hatta la takuna fitnah sehingga ulah aya bae syirik wa yakuna dinu kullu lillah kudu aya agama kabeh agama Allah yakni agama Islam. Fa ini tahu maka lamun areureun nya tina kakupuranana ku anjeun di perangan teh asup Islam. Fa innallaha bima ya'maluna basir. Sanyana Gusti Allah maha ningali kana naon nu dilakukeun ku manehanana aing anu bakal ngabalesna nyana di perangan. Kemudian asup hate, asup Islamnya eureun tina kupurna. Muhammad ku aing bakal dibales surga jeung Allah. Tapi wa in tawallaw mun manehanana terus bae mengkol tina iman. Hatina terus bae teh daekeun iman di perangan ge terus bae. Falamu annallaha maulakum. Terus maneh perang. Ulah sieun. Annallaha maulakum. Saenyana Allah anu nulungan ka anjeun. Wa mutawalli umurikum. Jeung anu ngarope ngurus ka anjeun kabeh. Perangan terus. Nyana terus bae ngalawan perangan terus. Nikmal maula wa ni'man nasir. Ang bagusna anu ngurus Allah jeung pabagusna anu nulungan Allah. Percaya maneh ka Allah. Gusti Allah ka Kangjeng Nabi bejakeun ka mukminin. Ku hari mati tah merangan kafir di negara Indonesia malah anu ngalarangna ge bangsa Indonesia sorangan. Anu ngizinan gerejana bupati jeung gubernur, anu ngizinan perumahan-perumahan mewah jang eusi kafirin ge manehanana demi kemajuan negara. Jeung demi loba pemasukan ka kantong-kantongna mangpang meungpeung aing keur ngajabat. Sakitu aya teridoeun ge terus bae dibangun lantaran aya kokocoran anu luar biasa ngagolontorna kamari dararemo masyarakat teh ka Jakarta maksudna mah eta pembangunan nu teu diridoan teh di stop malah terus bae kuari sabaraha puluh imah eta nu bakal dibangun sebelum pemilu bakal geus ditambahi orang RRC sekian ribu di dinya boga penduduk Indonesia untuk mendukung kelanjutan presiden. Endeu kumaha coba? Urang da kumaha encan anu darata unggal peuting sabaraha ribu kuari urang teh kapan geus dibejaan kamari ieu di zaman demo-demo ku Habib Rizik dan tokoh-tokoh anu lain. Urang kan kuari geus informasi padahal terus-terusan. Geus sabaraha puluh ribu
bari berKTP apa kos gitu tadi diantepkeun wallahu alam kula mah ngan sakadar jaritakeun ge ti tokoh-tokoh jeung ti lokal mana tapi seperti eta lah boro-boro urang endek kotiluhum kakarak endek ngayakeun gerakan-gerakan bagi sistem sel di sel ge lamun urang bener-bener lillahi kalimatillah sorga bangsa jeung negara bari kira komo datang ka dibunuh nyin perhitungan di akhirat ya Allah ya Rabb abdi negakeun agama Gusti demi bangsa jeung negara abdi nyaah ka anak incu jeung keturunan sehingga abdi siap kedal tapi ternyata nasib abdi dibunuh ku si eta abdi meta pertanggungjawabanana di sorgana abdi leuwihan ti nu sejen jeung di narakana si eta kudu jadi kerak neraka titik ini ngomong mah supaya ulah aya fitnah-fitnah sejasa supaya lu syirik-syirik urang malah diserang kamari mah ngomong dengan di BSD doang urang kakarak di Sumarekon doang kuari geus ka dieu ka Kendal ka teu terep tuh udah masuk terep sekarang terus ka Kendal terus ka Kawalon Kawalon terus ka Gembong ke ditu terus didinya lah bakal aya pendidikan Katolik, pendidikan Kristen. Apa geus saya izin ti bupatina tanyakeun atuh. Tanyakeun ka ditu rakyat nu ngarti Pak Bupati sudah ada izin belum itu? Kalau belum ada, nah rakyat berangkat ka dinya sebab eta teh kan kuari bae budak leutik geus ditanya pangeran cenah jalain Allah. Geus aya nu kitu budak leutik. Allah siapa lain cak guru ge cenah pangeran mah bisa. Di sekitar ieu bae geus aya ditanya kos kitu. Masyaallah engke di kumaha. Tanyakeun lamun geus aya izin ti bupati, paket teh mah jeung perumahan. Tinggal bupatina bae kurang seret. Hese aman. Lamun can aya, teh tanah kurang uruskeun. Lamun geus aya bupatina seret. Hese. Gitu aja kok repot. Ya Allah ya Rabb. Nah dia demi kelanjutan kelangsungan bumi pertiwi nu urang anak urang ieu urang goreng geus kumaha lain sirik jana boga imah bagus urang goreng lain tetapi ieu ketimpangan-ketimpanganna hiji eta tah pendidikan dua gereja geus aya izin apa encan tinggal sakitu doang urusan imah urang gereja bisa meuli ngan teu hayang bae sebab duga duit tapi eta tinggal ditanyakeun mohon kadu ngarti tanyakeun ka ditu ka Pak Bupati bisa izin can uruskeun lamun geus bupatina seret enak aja bagian gua dong kerja sama kalau gak ada gitu-gituan semuanya berapa bagi saya kalau enggak gua teluh loh gitu bae ulah saya aja namanya muri yang pajari teluh bae kurang qatiluhu hatta la takuna fitnah supaya ulah aya malah diserang orang gua geus puguh Alfamart geus puguh Indomaret sekian persen jang gereja sekian persen jang ngelumpuhkeun perjuangan Islam sekian persen terus orang mah diserang terus pemerintahna meneng saos waduh iya dikumaha ka hareupna secara teori seperti itu padahal dititah nama wala yubadu ghairu ulah aya sesembahan salian Allah lamun nyana eureun fa innallaha bima ya'maluna basir surga cik Allah tina kufurna eureun tapi lamun terus we perangan terus ulah sieun aing anu bakal nulungan deuleu badar minoritas kalawan mayoritas kuantitasna tetapi aing nu nulungan menang asal sia boga kayakinan ka aing cak Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Emang aya kitu nulih ti aing anu ngurusan memang aya nulih ti aing anu nulungan moal aya tetapi Kangjeng Nabi geus nyaritakeun di hareupeung ke bakal aya kelemahan-kelemahan lantaran lain berbentuk khalifah ka ditu nangke bakal berbentuk amir jeung sultan raja-raja jeung presiden-presiden maeta manggeus lain deuk negakeun agama kabeh ge eta mangan sakadar dunia
kecuali ketika manehanana geus acuanana lain agama geus dunia atuh perangnya moal menang sakumaha engke prajurit-prajurit daga TNI abri-abri anu perang dengan sakadar dunia lain agama moal menang sebab pitulung Allah naletik ulah-ulah eta deui di medan laga cacak-cacakan kiai ge deg-degakeun agama tapi tujuanana lain agama ngan sakadar lipstik doang ngan sakadar di bibir doang agama horenganan di jero dunia rapuh agama hiji be Allah agama nu ditegakkeun karakter nu mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun ketika perang pulang tina perang cak Kangjeng Nabi urang perang menang teh ieu teh jihad asghar perang leutik cak Kangjeng Nabi ai kitu aya perang akbar ya Rasulullah atuh aya perang teh aya perang akbar wa ma wa ya Rasulullah aya perang akbar naon perang akbar mah jihadun nafsi perang nafsu ieu mah datang ka pae medana urang waktu dah datang ka pae ari perang di medan agama Badar dag selesai Uhud selesai Hunain selesai atawa keur kamar ieu dijajah urang ku Belanda 100 tahun sahabat babat di perangan urang selesai Baghdad selesai perang ka Turki dihancurkan Utsmanina selesai Yaman dagdikduk bungsi tahun 2 tahun 3 tahun selesai tapi jihadun nafsi masih keneh roh dikandung badan urang kudu perang nu mentak ieu bae heulanan urang majam medan lagana macan aya dek naon atuh urang peperangan di Indonesia urang dihijikeun di negeri Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan Bhinneka Tunggal Ika satu nusa satu bangsa satu bahasa kita nah atuh make perebut NKRI ieu ngagorengkeun itu pajar kaluar ti NKRI ieu ngagorengkeun itu pajar ngagorengkeun pajar kaluar kabeh perebut NKRI Pancasilana eta keneh berarti kan geus teu damai di luhur nu ieu mekaikeun nu ieu lain nu ieu mekaikeun ieu PKI nu asli nu mana nu asli da PKI mana putar kembali filmna maka dilarang atuh sakadar ningali sejarah doang ge berarti kan di jerona aya unsur-unsur dan lain-lain sebagainya ngahiji gerage ulah aya kukumaha ngahiji ulah aya kukumaha atuh politik mah bisa ngahiji jahat politik mbahna jahat kajahatanana emang kumaha kiai ulah waka anu main politik kalau kiai nu milu bae ka politik hancur kiai nu milu ka politik dibangun kobongna kadeuleu ku mata mah bagus jasa tetapi naon hartina podok 2 tingkat aya eusina kotok negeri hancur zaman Golkar tah mah jahat Golkar mah datang kakuani kejahatan Golkar mah je cenah hadena gula batu Golkar PDI leuwih dahsyat PDI digadilan sia ku PDI deuleu kuari nu geus laporan di Pandeglang di Serang di Tangerang teh nu tadina boga santri aya meureun 50 mah kamari milu jeung PDI dukang dukung aya nu laporan kiai santri kula tinggal 3 ge teh sampurna nu hiji lehoan bae nu hiji hitut bae nu hiji gagaro bae nah sia kejadian sia tah kudu lamun boga santri kos kitu teh cenah lamun dek ngariung bingung nu diajak nu mana ieu nu lehoan bae aeb anu gugubrut bae buduk atuh kan gitulah mending nu hitut bae ieu mah samar diajak nu hitut bae di jalan kene geus ngomong kiai yang itu betekeun sih bebeja hitut bae kudu beja ka kiai betekeun nya kiai naon deui kaluar bukur kepretkeun atuh itu bae bebeja ka aing sama dikepretkeun kana irung kiai cak kiai nasib balik ka imah nyunyut cenah ketrok lawang nyunyut geus assalamualaikum wah cek pemajikanana abah mawa daug cucut nyunyut cek kana teh
dibukakeun buluk cucut teh mana nyonyot nyonyot orang nampolet coba deh kieu diusir kabeh santri barali kabeh si ade ulah sadukung-dukungna si ade negakeun agama apa dunia sih sebenarnya ieu geus mulaian ku ari loba anu dibangun zaman kamari ku ari wasantrian nu dibangun teu daekeun ngaraji masyarakat kadinya heran pinter ku pinterna bahkan jana ge kokotak sia tuh aing ge kurang naon ngaji naon di aing aya kunaon atuh sia ngaji teh jauh-jauh amat jadi aing aya ilmu teu bisa ngajawab masyarakat lain eta nurani na lain eta sebab sia lain searah jeung aing cak masyarakat aing mendeka Allah sia mendeka sekupi aing mendeka Allah sia mendeka apansa teh hayang kecuali lamun aing dibere ku sia tuh eta masalahna bere deui mantak ku ari matu urang nyaritakeun ayat ieu teh rada ka jero wa qatiluhum perangan ku anjeun kabeh wahai mukminin mukminat di mana bae ayana santara dunia eta kufar-kufar tapi ieu mah kufar-kufar nafsu anu mantak jadi kakufuran teh perangan hatala takuna fitnatun sehingga ulah aya gangguan-gangguan di jero hate anu mantak ngawusulkeun urang ka Allah wayakuna dinu kulluhu lillah sehingga aya agama urang teh hiji bae tujuanna ka Allah merangan nafsu ieu hese ge merangan nafsu masyaallah jangan kumaha sih nu sabenerna aya nafsu teh kahayang anu mawa kabahayaan emang aya kahayang nu teu mawa kabahayaan sangat aya kumaha mimitina mapan Allah nyiptakeun roh mah teu wawuh kana naon iwalti ka Gusti Allah diturunkeun di alam laut make pakaian alam laut turunkeun ka alam malakut make pakaian alam malakut begitu diturunkeun ka alam mulki ku ari make pakaian alam mulki teh alam dunia pakaianana jasad roh nama ieu keneh nu ti mimiti diciptakeun ku Gusti Allah pernah mukalama jeung Gusti Allah begitu ditanya ku Gusti Allah lain ta aing pangeran sia qalu bala syahidna mukalamah roh kabeh begitu diturunkeun ka dunia dibere pakaian jasad tina taneuh boga kahayang mata hayang ningali anu indah-indah cili boga watak hayang ngadenge nu merdu-merdu irung boga watak hayang ngambeun nu seungit-seungit lazat lidah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat kitu keneh beuteung kitu keneh parji dan lain sebagainya ngabogaan perwatakan iroh bertolak belakang jeung jasad urusan hayang dunia roh urusan hayang ka Allah sebab asli indah roh maka Allah didinyalah mulai dipupuk lantaran pertama hirupna di lingkungan kafir atur roh teu wawuheun ka Allah kullu mauludin yuladu ala fitrah tiap orok dilahirkeun sesuai jeung fitrahna fa bawa indung bapana anu bakal yuhawidanihi wa yunasranihi ngayahudikeun jeung nganasranikeun yakni nu ngadidik terhadap budak tersebut tergantung lingkungan keluarga lantarannya di lingkungan kafir tewauheun ka Allah tinggal berontak roh nyana di lingkungan anu intelek roh wauhna samar-samar maksudnya intelek di urusan dunia nyana ia dilahirkan di lingkungan anu agamais mulai wau ka Allah dimarhabaan supaya wau ka Allah terus disundatan supaya wau ka Allah marhaba deui dimarhabaan waktu keur notong rambut di ngaranan dimarhabaan diekahan supaya wau ka Allah kabelah dieuna disundatan dimarhabaan deui ngariung deui supaya wau ka Allah ora kayana dimarhabaan ge tetep be eta marhaba mah marhaba salat mati lok kudaon tah kabawa ku jasa kabawa ku keindahan roh sebenarnya mah hayang wauna jeung Allah aslina
Gusti Allah nu mantak aing nenden pakaianana make jasad supaya si aya perjuangan nu kudu diperjuangkeun teh ku sia teh roh sanajan make pakaian jasad tetep bae wauna jeung aing ulah kahalangan ku kaindahan deuleu mata ulah kahalangan ku kaindahan ceuli kemewahan ceuli ka kitu kangeunahan ceuli ulah karoba wauna jeung aing uku non ngeunahna irung jeung kadaharan pakaian sok bae eta mah urusan kos kitu mah urusan awak tapi roh urusanna jeung aing mulai kolot neangan pendidikan supaya nyahoan ka Allah ieu budak di pesantren Kiai nah ya masyarakat ka Kiai kakakna mah geus jadi insinyur adina geus jadi tukang randes ieu mah geus teu bisa mikir mondok bae tolol lu kieu dibawa ka aing tolol ya nek di mana majuna ya agama asal geus apkir bari ka pondokeun. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nek dipondokeun cenah kiai ka kiai budak yatim teu boga indung bapa. Geus bae teh pasrahkeun sadaya-dayana lah. Dek hirup dek pae ka kiai je. Ya aing kateu belah nu kos gerari bae. Assalamualaikum waalaikumsalam. Santen kiai nu mana eta teh budakna ideot. Diuk ge hampir teu bisa. Ngan teu bae minta dihuapan ka aing ngobrolna. Gara tapi kajian tampung bae. Tampung geus ieu gerak Allah geus. Di akhir zaman mah meureun kudu kos kieu santri. Ayo geus ayo. Aya nu gagah tilok ngaji. Kolot da atur bos siapeun atuh nyanana ge barengan betaheun ngan ngaji tilok. Masyaallah main HP bae di pondokna. Ih parah. Tah ieu urang supaya wau ka Allah mulai ngaji ngaminggu abeh roh wau ka Allah. Mulai janu ngabukakeun nama Allah oh horeng pangeran teh Allah oh horeng gangguan-gangguan teh ieu tah perang jeung gangguan-gangguan nu bakal ngahalangan kana wauhna roh jeung Allah aya anu berjuang teh datang ka syariat doang sakadarnya horurukunan doang aya anu rada silem ka jero melalui thariqah aya nu ku Allah dibere datang ka hakikat atas perjuangan dirina mantak sok budak orang nu paling hese mah ieu adalah perang nafsu perang jeung kahayang ieu nu hese mah ketika urang jam 1 peuting eta teh hudang teh ngaranna perang saat batur karerek di sisieun urang saat batur lelah di sisieun urang ge kan kabawa ku alunan eta namun urang terus hiji jeung eta nu ieu kerek ieu atuh eta tinggal ngendangan we ngukik Masya Allah tinggal di akoran we kurang tang ting tung eta kerek nu lelap tapi orang hudang perang eta ngaranna perang jeung nafsu awak sabadara mah sia teh embung di bawah kieu cak roh teh sia teh hayangna mah hees kan tapi kan aing hayang ka Allah geus ya mah ulah sok dahar jang geus nginum jang geus ngopi jang geus marokot kita tadi atuh aing mah wayahna urusan aing mah cak roh sia milu jeung aing Unduh yak nyana tahan. Allahu Akbar. Teu kuat. Cak awak tuduh. Tahan. Allah. Makin rapi. Patah. cak awak cak patah. Aduh, teu kuat. Tahan. Allahu Akbar pas tahiyat. Ngedeng Dican kaburu asyhadu an la ilaha illallah lepak bae. Ieu ngaranna eleh perang ke situ. Eleh perang tah. Ieu di sel kuduna tah. Kudu perang. Allahu Akbar tunduk dibabuk poe sia. Goblok sia. Ya Allah, mana teh nya geser we tunduk tol pantaukeun sia ku aing. Colok bisa ku aing sia. Allah, geus urang datang ka salam. Aduh, capek jasa ya alabatan ngalabatan nyupir ya ka kontainer ka Surabaya gede eungap perang geus aing hayang ka Allah cak roh teh sia kan hayang hees dilikeun ku aing sia aing nyeduh kopi sia ku aing kopi saember ayo hulu sia kadinyakeun geus lain diinum deui sia ku ari mah hayo bebaskeun hulu urang kadinya karasa kan cengarnya tah makana kopi teh cek batur cenah eta teh bakal nyengharkeun lain diinum bebaskeun hulu
kerasa ku aing sia perang ngaranna geus kumaha bae carana urang perang supaya menang ieu bae tah hudang ti peuting supaya menang kumaha carana nu mantak eta neangan cara kitu teh urang sosoronganan mah hese diatur ku Imam Ghazali cara urang hayang hudang ti peuting diatur ku Tuan Syabdul Qadir cara urang istiqomah hudang ti peuting lantaran perang urang maka pan perang teu boga taktik sarua jeung kamari ieu deuk ka Rohingya ditanyaan kamu dari mana dari Tangerang mau kemana jihad Pak jihadnya kemana ke Rohingya kamu punya permainan apa enggak punya permainan saya mah cuma semangat dong jangan mati lu sono benang atuh sono kan lu bukan mau ngopi mau perang nah, orang Banten tanya siapa kamu nama TB TB itu bagus apa bangunan ini toko bangunan saya mah TB toko bangunan jangan perang udah jualan genteng aja lu situ udah jangan ini kirain gua TB itu bagus ternyata lu mah TB tuh iya tanpa nama toko bangunan nges siapa mendingan dirinya perang kan eta geus seru aya orang Banten beneran mau kemana saya mau perang Pak mau kemana ke Rohingya punya permainan apa seluruh permainan saya punya Masya Allah saya baru turun dari Gunung Karang Pak mau udah saya kerekam semua Pak termasuk Bapak kalau Bapak menghalangi saya ini korban yang selanjutnya diam Bapak situ wah udah sono iya belum tahu dia takarak harus kos itu geus menguasai ya dalam Pak dia ulah waka perang tah cau ye cekal kukula tutung jauh Masya Allah maka besi hayang cobaan Bapak kukula teh hayang jakan geus teu kudu bebeja deh sia kali-kali ka Rohingya naik naon susah kan tarek ditasulat urang sambarangan lantarannya boga taktik abri ge nu mantak diperangkeun ge di deuleu heula ieu prajurit najang ukuran mana musuhna nu ieu bae heula ieu mah geus rada dahsyat nu ieu tingkatanna ulah waka nurunkeun bangsa letnan kolonel geus baerangan bangsa kopral nu parah ge antepkeun geus lah nah kan itu aya taktik perang teh kumaha lamun berhadapan kieu kumaha lamun kieu moal kalau kieu aya taktik perang sakumaha penca ieu ge sarua perang urang hudang di peuting kok bisaan sih tuan Syekh kok bisa aya guruna nu ngalati disebut torikoh geus lamun deuk hudang peuting mulai awalna ulah sebeuting beteung sebab sebeuh mah mawa tunduh ya di mana-mana geus sudah ngerilek heula didinya diuk heula sanggeusna diuk deleukeun roh urang kaluar ti irung 70 kali deleukeun irung ada urang aya taktikna nu mantak eta teh maksudna naon deuk ngeuweuh-ngeuweuhkeun kaingatan urang aktivitas urang keur beurang aktivitas tani aktivitas toko aktivitas pasar aktivitas pemerintahan dan lain sebagainya urang sidakep sesuai jeung aturanna neuleukeun kana kaluarna roh ti irung urang ulah kada ku pamajikan wah ka haji jadi kieu ya haji ya kula geus bubuka siap perang teh jadi deuk perang isuk bae cak dalam perang ieu mah mending ieu bae geus dihareupeun wah teu beres tarekat teu beres betul mantak mulai ku hari esian geus 70 esian Allah kaluarna Allah 70 karak mandi set geus poho pasti juga sesuai mete dia tangan ulah waka diurad wiri dilanan lamun encan khusus kita bakal cerita ayat cara-cara mandi beres wudu inget dah ke Allah Allahu Akbar kuat sajam ge Allah sebab ieu awak nuturkeun roh ai urang mah roh nuturkeun awak lamun ibadah awak geus nuturkeun roh ribuan rakaat moal kudu luce sebab roh lu bergerak Allahu Akbar ieu mah ngan milu doang tapi lamun roh milu ke awak cak awak tunduk oke.
Ilah urang dek mindahkeun tentang karesep urang dek diaslikeun ka Gusti Allah awak supaya nuturkeun eta adalah kahalangan ku nafsu resepna mata resepna ceuli geus urang perang supaya ulah resep eta mata jeung ceuli aya metodena thariqah ngaran tidinya lah kakarak awalan ku ali mulai asup ka jero melalui lelembutan latifatul qalbi latifatur rusir kopi dan lain sebagainya ininya lah kudu muatan waya di mana nu kudu dihadirkeun jeung mana nu kudu dipikeun melalui metode guru laksanakeun heura beuki hampang eta encan sakumaha engke babacaan negatina la ilaha illallah jadi Allah jadi huwa jadi al-haq jadi al-hayyu jadi al-qayyum jadi al-qahar nah ieu teh sesuai jeung aturan metode guru. La ilaha illallah natimiti lama buda bihakin kemudian lamak sudah bihakin kemudian lamat luba bihakin dan selanjutnya nu mantap kok kuat amat si kiai eta heran aing mah salatna teu eureun-eureun atuh ulah dideuleukeun we tanyakeun ku dia atuh dia mah ngeuleuh doang sih atuh dia mah rangkas betung ya eta neuleukeun we urang lamun neuleuh ka Abu Ya Cidahu urang datang kadinya maghrib kemudian salat teureun Allahu akbar deui Allahu akbar deui dikira eureuna ieu sih eureun isya da isya salat deui salat terus ngaji urang teu kabagian ngobrol jeung nya mah aya ngobrol panjang jeung naon apa urusannya dengan gua emang gua pikirin lu aduh teu bisa lamun lain geus akrab amat mah jeung buya teu bisa sebab naon katungkul ku Allahu akbar teu capek ngaji lamun Mama Bakri mulai di jam 9 eureun subuh eta takan fana teu karasa di jam 9 masyaallah syahriahan lamun lain ku muridna Mama geus azan naon azan subuh masyaallah wallahu alam bisawab di jam 9 eureun subuhna naon ente mah geus deuleuhan deui jam deui kieu liwat teh kieu liwat teh sih atuh kumaha aing bae sih yang malah mah demo ka aing awas aing ngeureun asar ya sia ndek nundukeun murid teh lain lalagaan hese kudu guru anu mursyid lantaran guru anu teu mursyid mah bakal nyilakakeun nitah teh lain ku nafsu guru mursyid mah sebab geus eueuh nafsuan lamun encan boga predikat mursyid ulah waka ngamuridkeun atuh manehna sebab ngurusan dirina ge can mampu geus ke karasana ku murid-murid nyulusup ka jero kolbuna sebab ti kolbu datangna ka kolbu deui lamun ti lisan datangna ka lisan deui kitulah nu kalaluar teh kapan ieu teh adalah merupakan rahmat karomah nu kaluar teh hikmah dibentukeun modelna model cai lamun ti jelema anu ikhlas caina cai tiis bari herang ngeunaheun dipake mandi jeung nginumna lamun jelema na ahli dunya ieu butek caina nu kalaluar ti lisan ge ibarat ti cai nu kaluar ti kiai ahli dunya teu ngeunaheun pake mandina lamun urang dibuktikeun deuk mandi caina kiru moal daek merengked nu mantap kiai lain teu bisa ngaji jamul jawame aya di kumisnyana ukudul juman aya di janggotnyana fatul muhin mah geus aya di keleknyana wah bae haraya tapi urang embung ngajina lantaran kaluarna caina kiru embung mandi urang seperti eta ala Kangjeng Nabi ngagambarkeun ilmu nu kaluar ti kiai bagaikan cai ketika ikhlas ngeunaheun tis dari kolbu ke kolbu deui urang bogoh ka awewe awena bogoh teu kudu ngomong cukup bae ku mata beres masyaallah karim itu ge ting atuh geus pating-teng hujanan tanpa bahasa lain masa lalu aing mah caritaan sia ya Allah ya Rabbi tanpa harus ada bahasa cinta bicara cinta adalah buta seperti eta ji atuh deuk teu buta kumaha atuh aya santri bobogohan teu boga duit tafsir munir dijual eta kan buta ngaranna masyaallah kolot mangbalikeun tafsir munir aju jana ngadekeman 5 tahun kakarak tamat kuari pake bobogohan lenyap tafsir munir kaman tafsir munir sia coba aing deuk geus eueuh urang pake bobogohan aing eta kan dahsyat sebagian kiai mah nah iyalah ngageserkeun roh supaya menang awak supaya ilu ka roh sebab Allah roh nuwauheun ka Allah
kurang lemon di politik mah ieu teh roh milu ka awak hayu-hayu awak bae diajak ke restoran diajak ke hotel diajak neuleuh awewe diajak dulu musik dan lain jogging dan lain sebagainya roh ngajerit sabenerna mah lain dunia aing cak roh aing mah wauna ka Allah kunaon ku aing kunaon sia ngajak-ngajak aing kos kieu dikutuk sia ku aing roh nu sabenerna mah ngajerit di jero dadana roh ngajerit ka bupati roh ngajerit ka DPR roh ngajerit ka bangsa dewan-dewan anu teu balalan goblok cak roh aing teh lain kieu sabenerna mah lain diajak korupsi lain diajak kos kieu aing mah wauna ka Allah aing kunaon aing diajak kos kieu engke wayah ka neraka mah aing bareng jeung sia tolol goblok teu karasa tadi carekan mentak melalui metode thariqah set awak supaya milu karoh lenturnya ketika datang waktu salat berjamaah cak roh cak awak teh atuh ieu mah capek helo sia jeung aing ku aing saged dididik dahar geus nginum geus ngarokok geus masih kene ngecerit kene bae pantogeun sia ku aing milu Allahu akbar wiridan cak roh teh wiridan astagfirullahalazim astagfirullahalazim ieu mah duitan cak awak teh duit deui sia karekanan bot kenakeun lentur awak teh milu ka roh terus sesuai jeung wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah dan lain-lain sebagai wiridan sholawat dan sebagainya engke lentur oh kaditu nama horeng awak teh deuk wayah dahar teh dahar ge kuat bae wayah nginum teh nginum ge kuat bae wayah sare teh sare ge kuat bae lantaran makin wauh roh urang ka Allah makin terlupakan urusan awak mah ulah kaget lamun 40 peting teu dahar jelema teh lantaran cukup ku subhanallah teh babacaan roh tapi efekna ka awak jadi seger masyaallah moal Siti Fatimah bebejah hayang boga hadam ku Kangjeng Nabi kieu bae atuh Fatimah geus bela hayang boga hadam aku kacapean eta bae mantap salat maca subhanallah 30 kali alhamdulillah 30 Allahu akbar 33 kali tah hayang hadam si dibere eta naon hubunganana orenganan lamun geus katayakan maca subhanallah 33 kali 33 alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali maknana engke bakal moal hayang boga hadam sebab teu hayang dahar ka ditu teu hayang dahar mah naon boga hadam jangan mantak boga hadam ge kudu aya anu mangmasakeun kudu aya anu mangnyesekeun kudu aya eta tah hadam-hadam urang teh jang kebutuhan awak urang ai urang teh hayang dahar hadam baralik sia anggonan aing geus hayang dahar aing geus jadi minantu Allah aing kudu ka masjid kan dia Enggak, cari tuna kan cuma loba anu kana dieu bae dahar teh hayang, nginum teh hayang. Geus teh hayang nanon ngarokok ge geus hayang. Ieu mah kudu dibakar rumah sakit. Orang teh hayangna ieu mah lain ka Allah lantaran gering. Beda anu boga kahayang ka Allah seger. Urang ningali abu ya seger bae. Ningali abah di dieu seger bae ka deuleuna. Padahal mah biasa bae dahar-dahar we henteu tapi seger bae. Apan aya nu dahar 4 kali sampai sapenting di planning dahar teh. Suk-suk dah jam sekian dahar, jam sekian dahar, penting dahar. Beuh tah mah masyaallah. Atuh tah mah eleh pabrik sosotan mah terus ngagerenyem bae. Qatilu. Perangan ku anjeun wahai mukminin mukminat. Kufar nafsu. Nafsu nu aya di urang nu bakal nyilakakeun perangan ku anjeun. Berbagai kahayang teh bari dorongan roh supaya ka Allah lain sakadar merangan nafsu sakadar nafsu kitu bae tapi dik ka Allah keun hatta la takuna hitatun sehingga ulah aya syirik gangguan anu bakal ngahalangan urang husul ilallah wa yakuna dinu kullu lillah jeung sakabehna agama dika Allah keun bae karak ngeunah dalam rangka perang napainin tahu maka lamun eureuna nafsu teh urang di perangan teh urang bisa meranganana tu fa innallaha bima ya'maluna basir sayana Allah teh ningali kana naon dipigawe ku urang yakna kemenangan urang diangkat jadi waliun min auliyaillah berbagai perangna naik deui ti solihin naik jadi wali durus wali ge engke jadi kutub mulai nyana teh ti nukoba nujaba Eropa asaib naik berbagai peperanganana disesuaikeun
kelasna engke aya kelasna kelas kabupaten, kelas provinsi, aya kelas nasional, aya kelas dunia. Sarua di alam kewalian teh semedal kitu. Engke tamu-tamu nagen udara datang teh kelas-kelasna lain-lain. Geus pake kadeuleuk ku zahir mah bangun aki-aki beres bae horeng Kangjeng Nabi hadir. Lain deui. Parah kan? Masyaallah karim. Kangjeng Nabi hadir ke datang ngobrol jeung urang-urang ge bisa nyaho. Urang makan kadatangan ge ku si Hidir. Si Hidir tukang lauk. Eta mah aya di gigireun imah. Ieu mah Kangjeng Nabi hadir. Belah dituda para wali-wali. Lamun Habib Lutfi bisa ngobrol jeung para wali, lain bohong. Gus Dur bisa ngobrol jeung para wali, lain bohong. Eta teh hasil jihad, jihadun nafsi. Deuk percaya deuk henteu. Seperti etalah ahli-ahli Allah di dalam negeri maupun di luar negeri. Moal katahan, jelema ditahanan supaya ulah zarah ka Gus Dur moal bisa. Jelema ditahanan supaya ulah zarah ka Abu Yang moal bisa. Ditahanan supaya ulah zarah ka Maula Hasanuddin moal bisa. Tahanan jelema ulah zarah ka Syekh Maula Mansur moal bisa. Sebab nama gerak Allah ulah sieun, Wahabi nyerang, Syi'i nyerang, ulah sieun. Engke aya nu berontak secara gaib. Ye, eta mah gerak Allah, ke aya wali-wali Allah. Geus kurang kumaha ku ari Wahabi triliunan rupiah geus gerak di Indonesia, tetapi makin menjadi-jadi ka orok-orok diajak zarah. Ka orok-orok kita ulah teu diajak bae zarah, Wahabi geus sial deui. Ku ari geus aya bakalna ulah usolli, ulah marhaba, ulah hadiah. Apa hubungannya kita dengan yang mati? Ieu Wahabi geus terus bae nyerang. Ulah bingung, ulah kaget. Sebab wali mah teu maot. Terus datang ka anu sesuai jeung nyana didatanganana. Tidinya lang ke bakal marudah jelema-jelema anu sinergis jeung para wali-wali Allah. Teu kudu gede-gedean ngomongna asal dat. Sebab naon? Di hati nurani. Wa in tawallaw lamun eta kakafiran yang nafsu teh terus bae ngahalangan tina iman fa'alamu annallaha maulakum. Terus perang. Ulah eureun. Urang teh geus setahun 2 tahun masih keneh pohara kahayang mata ceuli beuteung jeung sajabana. Ulah eureun fa'alamu annallaha maulakum. Allah nu nulungan bakal kapanggih engke. Yakinkeun ka Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Panghebat-hebatna anu nulungan adalah Allah. Percayakeun ka Allah. Ngan tinggalin doang bejana batur mah geus bisa hiber aing mah ieu jalan di tempat. Geus kaje ulah sok mikiran hiber. Geus bisa sakieu bae geus aya ngaji kudu di hareupan kopi bae. Jang awak aya, jang karoh aya. Ngopi, ngerokokan di luar mah itu kos kitu eta. Kopi, rokok, segala papai, segala ka anu eta teh dangder teh naon garang-garangna. Gegetuk aya. Bau pohara di hareupeunana gitu. Cenah kiai nyahoan mah teh lain nyahoan jeung ngomong. Geus kopi eta mah jang urusan awak, jang urusan roh bari ngadengekeun. Tak ketika ieu perangan nafsu. Ulah sok ngaji bari ngarokok, ulah sok ngaji bari ngopi segala rupa. Eta moal beres tah ngaji kos kitu tah. Moal beres. Geus aing balik sia. Aduh kageteun nya tamplok-tamplok geuna sana itu. Walamu annama ghanimtum, mudah-mudahan orang kabehan bisa sadar sadarna melalui uraian Al-Qur'anul Karim supaya nyulusup ruh ilahina ka hate urang kabehan sehingga orang bisa wauh jeung Allah, bisa tegar ibadah ka Allah, bisa ulah kahalangan ku nafsu-nafsu sehingga orang aya dina kanikmatan, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim